Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwa rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hormatun jizim kuring sadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, dikawit nu anom dugi kanu sepuh, alladzi lam yuzkar ismuhum li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Kurang doakeun ku urang sarerea, mugi-mugi para kiai, para ajengan marantena ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun jasmani sinarang rohanina, tambih-tambih manfaat ilmuna, kalayan sing tambih-tambih barokah milik rezekina. Kapayunan aparatur pemerintahan, dikawit atasan dugi ka bawahan, jajaran panitia penyelenggara, sadayana nu hadir, ibu-ibu miwah bapak-bapak, anu sami-sami ku jizim kuring sangat-sangat dipihormat insyaallah alladzi rahimakumullah. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puji ka Zat Ilahi Rabbi, manjatkeun puja ka Allah Azza wa Jalla, bi'aunillah, bi'izzatillah, wa bi'iradatillah. Dina ieu wengi urang sadayana ku Allah dikersakeun tiasa ngariung mungpulung, tiasa ngahempak merbayaksa dalam rangka li thalabil ilmi, sakaligus ieu riungan teu aya sanes
ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana junjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju bihi ayam fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Naon rupi pengorbanan urang sarerea baik harta tanaga katut emutan demi mensukseskan ieu acara. Mugi-mugi sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan sing dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Salawat miwa salam mugi-mugi salamina terlimpahkan atas junjunan urang sarerea Sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan ayudhon ila alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain kalayan sing didugikeun ka urang sarerea umat anu pangakhirna anu insyaallah istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahna fi yaumil qiyamah. Mugi-mugi urang sarerea kengeng syafaatul uzmana. Amin ya Allah ya Rabbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika ya Nabi. Ayo sadayana ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salawatullah alaika. Barokah ngaos salawat ka Kangjeng Nabi. Mugi-mugi urang sarerea ku Allah diistiqomahkeun dina ibadah, digampangkeun milik rezeki anu barokah. Pala putra putri urang sing saroleh solehah mugi-mugi aya nasib tiasa angkat ka Mekah, bisa tawaf ngurilingan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa jarah ka Kangjeng Nabi nu aya di Madinah. Ibu-ibu nu halaladir salakina sing nararambah, nambahna nambah kanyaah jeung nambah dina merena paka dina nalika maut alias mulih ka jati mulang ka asal
mugi-mugi urang sarerea husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah. Siap ngupingkeun ceramah jisim kuring? Siap. Ridho, ikhlas. 1 jam lamanya siap, 2 jam siap, 3 jam. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Karena ngaji teh ibu bapak loba gogoda tong boroning 2 jam 3 jam diberes sajam lila nabi heung kuat. Buktina ku jisim kuring ayeuna kasaksian ieu nu hadir seueurna luar biasa. Ti palih kidul murudul ti kaler ngajajar ti kulon norojo ti wetan ngajajar alhamdulillah. Ngan terus terang ieu nu hadir katempona rupa-rupa nu diuk aya, nu nangtung, nu lelempangan, nu culang cileung, nu main HP, nu barang dahar, nu nangunyar, nu mangku budak, anu nagong, anu ngudud, nu nundutan, anu perem, komplit. Ya Allah ya Rabbana, inilah kakawasaan Gusti Allah. Lamun seuku urang ditafakuran alias di pikiran, Masya Allah tabarakallah, Allah nyiptakeun makhluk di alam dunia ternyata kaayaanana barareda. Digambarkeun ku ramo nu aya dina leungeun urang, tingali kapayun ku ibu jeung ku bapa ieu ramo jangkung jeung pendekna sarua teu, leutikna jeung gedena sarua teu. Tah ieu teh kakawasaan Gusti, kakawasaan Gusti. Jeung ieu teh gambaran bahwa kahirupan urang di dunia moal sarua alias barareda. Kasaksian ku soca urang di dunia makhluk aya nu beunghar, aya nu mis, aya nu bodoh, aya nu pin, aya kiai, aya san, aya awewe, aya lalak, aya nu jangkung, aya nu pen, aya nu montok, aya nu puru. Kakawasaan Gusti. Tah ieu kakawasaan Allah pe ku urang jadikeun bahan keur tafakur supaya ngeureuyeuh daek syukur, jadikeun bahan keur mutalaah supaya daek ngeureuyeuh kana ibadah, jadikeun bahan keur mikir supaya ngeureuyeuh daek zikir insya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jelema anu daek zikir eling ka Gusti Allah, niscaya Allah bakal ngaistimewakeun ka eta si jalma. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Ibu miwah bapak pangapunten, jisim kuring sohorna dina dunia YouTube mah make aya ngaran cepot muda, padahal mada pamun teh kasep pos Arjuna cing pang nempokeun ku ibu jeung ku bapa ieu mubalik kasep teu nu nyebut henteu berarti lolong.
ibu-ibu orang dia bogoh teu ka uing sarua uing ge henteu. Pangapunten ibu bapak urang lempengkeun heula supaya tidak ada dusta di antara kita. Ngaran asli pamasihan tinu janten sepuh Jen Rahmat Nur Khalid. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta ngaran membawa hikmah dan membawa barokah. Mempunyai lakob cepot muda, lain cari sensasi, lain hayang kapuji, eta mah saala kadar singkatan saja. Tina naon kiai singkatan cepot muda teh teu aya sanes, CE nya ceramah, P nya penyegaran, O nya orang, T nya taat. Muda nage sami singkatan, M nya mengedepankan, U nya uraian, D nya dalil, A nya agama. Jadi cepot muda jisim kuring salah kadar singkatan ceramah plus penyegaran, biar orang-orang tararaat alias ngawaro ka Gusti, turut tumut ka Gusti, sararieun ku Gusti insya. Jeung ieu ceramah jisim kuring insyaallah ibu bapak muarek ponteng kanu koneng, muarek ceuweut kanu hideung, muarek nyoloyong ka kaler ka kidul ka wetan atawa ka kulon, hartosna insyaallah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kamampuan kuring nyalira insyaallah. Doakeun ku sararea ieu ceramah jisim kuring sing lancar, amin atuh, sing barokah, sing manfaat, sing dikersakeun ku Allah membawa hikmah. Ya Allah ya Rabbal, hikmah daripada ieu pertemuan muga-muga urang sararea ku Allah sing dipaparinan hidayah, amin. Nuasana takabur sing pindah kana syukur, nuasana haram jadah sing pindah kana ibadah, nu ngeureuyeuh maksiat sing pindah kana taat, amin ya Rabbal. Ulah aya paribahasa kieu padudan udud padudan cemimin, aya cemimin aya hampur amin. Naik taksi kahujanan muludan ayo muludan cemimin, ngan kasalaki angger ngalawan. Aya ibu-ibu nu sok ngalawan kasalakina aya, nu sok molototan aya, nu cerewet bawel aya, di dieu aya, nu mana? Percuma salat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami molototan, apalagi sampai ngalawan. Insya Allah di masaroleha ya Robbal, kaciri panari awewe solehah madara raek make tiung alham komod tiung nanu geus lalunas mah pageuh dipakena, nu can lunas maka tingali dipakena gerada nyengsol. Teu geuning aya ibu-ibu nu diomekeun insya
Mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir penting ayeuna sing dijadikeun ahli surga. Padudan udud padudan Kang Dayat aya Kang Dayat aya endog puyuh di korangan muludan ayo muludan Kang Dayat ngan salat subuh kaberang. Ayo ibu boga salaki inya alhamdulillah itu salaki orang sok sarolat sok iya alhamdulillah salatna di imah apa di masjid iya ayo nu ngomong di imah betenan naon lah salaki orang salatna di imah nu penting ngalaksanakeun sol kembaik tong digeunggeureukkeun bahkan pun bisa madukung ku ibu mu kena bikeun ka salaki kabayangnya salaki urang salat subuhna di imah hek make mu kena kabeneran kumisna teh baplang pas ditempo percis kura-kura ninja. Pak jara rempling euy araraya ya teh Pak ngomong atuh euy Pak nuhun ya hikmah daripada ieu peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk orang buktikan dalam bentuk mutabaah alias ngawaro ka Kangjeng Nabi menghidupkan sunah-sunah Kangjeng Nabi. Kangjeng Rasul nutos dimaksum ku Gusti Allah diraksa dijaga daripada siksa api neraka belum pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah sementara orang nu hirup bab kasalahan langkah teureun-eureun salah kepat teureun-eureun tina maksiat ya Allah ya Rob kalintang bedegong pisan lamun tiamah urang hirup teu daek salat berjamaah. Siap berjamaah siap hayuk urang buktikeun mutabaah ka Kangjeng Nabi ngawaro ka Kangjeng Nabi malah mandar urang sarerea kenging rahmat ridho magfirah Allah subhanahu. Can sararea umi makalakah ngalamun geuning siga nu teu boga duit. Siap kompak siap lisan orang nyebat jenengan Allah insya Allah malaikat bakal mangmentakeun hampura hate orang bakal ditenangkeun ku Gusti Allah kemudian Allah ngawuwuh ku rahmat jeung ku ridona amin ya rabbal dengan catatan ieu lisan sing mineng nyebat jenengan Gusti barengkeun Allah ayo yang kompak Allah ridho ikhlas teu kapaksa siap bareng siap kompak leungeun ngeupeuleureuun mun meber kene ulah wakaeureun siap awas ngawadul ya.
Itu kunaon maka eureun pancan ngeupel ieu koyang berjanji koyang mengingkari ungap ripuh dihaja sugane aya nu maot qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mantap teu geunaheun teu ripuh teu nu ripuh saha kan nu ripuh saha kiai tapi teu naon kiai mah ripuh ge da nu macana ieu da yakin nu macana mah pasti bakal dibarokahkeun. Ih mendingan tah ngomong dibayar teh ulah kikituan umi eta teh suudon maka nyebut dibayar asa direken jual beli ulah kikituan jisim kuring maca Al-Quran dilakukan sampai urat beheung milu ranteng lain hayang dibayar tapi terus terang hayang menang ampunan meleset deui wae make nyebut amplop emang banget orang kos kotak amal teungeunah ulah kikituan jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ka ieu tempat diniatan dina hate seja silaturahmi alhamdulillah atau nomor kedua nama dongkap kaya tempat boga kahayang boga maksud jeung tujuan nyata hayang menang dulur meleset deui wae pikiranana sempit teu jauh teu jeung duit dulur dulur nah eta teh begitu apan cekang jeung Nabi urang hirup kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur betul ana geus loba dulur kakaraka dituna pasti bakal gampang menang doa Gusti eta pikiran duit deui geus ulah dituluykeun pusing Allah karim ibu bapak kul in kuntum kul caritakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti araranjeun kabeh tegasna urang sararea nu hadir peuting ayeuna tuhibbunallah cinta ka Gusti hayang dihampura dosa ku Gusti hayang menang rahmat ridho ti Gusti patabiuni tuturkeun kami alias tuturkeun Kangjeng Nabi singa waro ka Kangjeng insya hirupkeun sunah-sunah Kangjeng Nabi diantawisna keur bapak-bapak langkahkan kakimu ayunkan kedua tanganmu menuju masjid mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah langkahkan kakimu ayunkan kedua tanganmu menuju majlis taklim dalam rangka ngaji insya ibu
osok ngaji, osok sholat, osok wiridan, maca tasbih osok, maca takbir osok, maca Quran osok, alhamdulillah, maca yasin osok, alhamdulillah. Coba tuluikeun yang kompak hayang nyaho yeuh. Yasin, lanjut. Innaka laminal mursalin. Pinter alhamdulillah bungah ya. Coba tuluikeun deui. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Pinter alhamdulillah. Tuluikeun deui. Walaqad dzara'na li jahannama katsira. Nah geuning beda. Yasin bener, kulhu teu salah nuluykeunana. Nah ayat sejen beda. Poho lain poho teu nyaho balaga nyebut poho ngadenge ayatna ge kakara. Coba tuluikeun. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Coba dibere nyanyi mah langsung nyamer, mama ge calangap. Tapi hebat gara Raul urang dia bararisa nyanyi alhamdulillah. Kogai moal aya nu nyaram da eta mah hak asasi masing-masing. Betul? Ngan sing salaladar umi kana nyanyi boleh jadi bisa, ngan kana maca Quran mah kudu leuwih. Sabab Al-Quran teh kalamullah, kitab suci umat Islam keur ngatur kahirupan urang di alam dunia untuk meraih kebahagiaan jaga di alam akhir. Betul? Jalma yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran dengan khusyuk penuh tawadhu, insya Allah di dunia nak bakal dibarokahkeun ku Gusti Allah, dina jero pakuburan bakal direncangan ku Al-Quran, jaga yaumil kiamah bakal disyafaatan. Amin ya robbal ya robbal. Sing getol maca Al-Qur'an, sing daek wirid insya. Sabalikna jalma anu jararauh daripada Al-Quran, mung diatur ku Al-Quran hirupna mawa karab sorangan, nuturkeun kana hawa nafsuna sorangan. Apa yang terjadi? Jangankan jaga di alam akhirat, di alam dunianya orang tersebut segala urusanana disempitkeun alias dihesekeun ku Gusti Allah. Yakin? Tingali ku ibu jeung ku bapak surah Toha ayat 124 Allah berfirman, bacakeun toh. Bacakeun toh. Korikeun toh. Korina nu biasa nu sedang apa nu luar biasa? Wani piro. Aduh ya tukang sona hade ya. Mantap ketika wing maca Quran langsung hideng dibere eho alhamdulillah. Urang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sona. Ma aya panggungna gagah sound system mustamina gagah loba alhamdulillah. Bunga jisim kuring nganu leuwih bungah kangge jisim kuring adalah puting ayeuna papanggih jeung panitia. Betul? Percuma mustami loba panggung HD sound system HD ari uing teu panggih jeung panitia mah rek saha nu ngongkosan. Bener teu? Lieur. Bener teu?
Urang dibere panon ku Allah bisa ningali bunga teu, dibere ceuli bisa ngadenge bunga teu, dibere leungeun bisa beraktivitas bunga teu. Alhamdulillah, ibu akan lebih bunga, akan lebih bahagia ketika bertemu sinareng Gusti Allah nu mere nikmat sagala-galana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jaga piaumil kiamah diasupkeun ka surga tiasa papendak sareng Gusti Allah. Lanjut teraskeun surah Toha ayat 124. Selamat mendengarkan. Kunaon? Kaget? Sengaja. Ma? Eho man? Eho gening apa eho? Mun ngomong teh sok aya tungtungan. Mun nyebut halo, lo itu. Ulah kada ehoan mah ayeuna mangke. Tanu kitu eho teh. Lamun ngomong sok aya tungtungan, coba sok. Uing nu ngomongna ibu jeung bapa minangkana eho. Halo. Sing bener atuh geunaheun geura. Mun kitu tegeug, halo. Kumaha urang dieu dararaman? Lamun gering minum paramek. Ulah make eho eta mah bahaya. Ya, selamat mendengarkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu kumaha? Asima. Yeay. Siap kompak siap? Bapak-bapak ya? Pak. Dukung uing euy. Cicing bae eueuh kahayang. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ripu geneng kikituan teh nya. Ampun, mantap. Nikmat. Zayyinul Quran bi aswatikum, saur Kangjeng Nabi pek hiasan Al-Qur'an ku sora anu ngeunahkeun. Hikmah ngadengekeun ayat Al-Qur'an dibarengan jeung senina alias jeung laguna zadathum imana, iman akan bertambah ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pepatah mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu segala urusan dipermudah, hidup dengan seni bakal karasa ngeunah. Alhamdulillah. Ih, geunaheun ari make seni mah Bu. Betul? Torok tong boroning maca Quran. Ari make seni mah ngalagu sok sanajan nu teu ngarti eusina, ih ngeunaheun. Lagu India teh geuning. तुझ देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझ देखा तो ये जाना सनम. Tepuk tangan atuh. Nyawer atuh. Ah, kecep balangsak. Hesek diajak nyawer mah. Itu cara ka artis, oh meni barbernya. Ketika wing mah ngalagu jempling. Hai?
lain barang saya wah kahayang. Halo halo ulah fanatik teuing kana seni teh nya ngeunaheun. Pelajari lagu Al-Quran yang sesungguhnya, cenah teu nyaho tanyakeun ka ahlina. Betul? Ngan kadenya lamun teu manggeus bisa lagu Al-Quran, geus apal ngaranna hijaj, sikah, nihawan, ros dan lain sebagainya sing bisa ngaraksa jeung ngajaga. Ulang boke nang geus bisa tilawah, geus bisa lagu Al-Quran naon we dikorikeun. Lain ayat Quran hungkul ka balonku milu dikorikeun. Balonku zalim marfa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Aduh ampun ngeunaheun teu eta balon ku dikorikeun ngeunaheun teu 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 ngadukung ka dewek make nyebut teu can puguh bisa di dinya mah geunaheun teu ngeunaheun ngan kikituan teh teu ecreuh manya balonku dikorikeun teu ecreuh kikituan teh wah bedana bagaikan ibu-ibu make calana dina sirah. Ih waasnya euy dolun ya mudilun kikituan teh sesat dan menyesatkan. Naudzubillahi min. Yang paling parah Al-Quran make lagu Nusantara, make lagu-lagu Sunda kade istihja sarua jeung ngaheureuykeun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita henteu henteu ngeunahan teu ecreuh kade awas hati-hati zaman ayeuna zaman riweuh zaman geus teu pararogoh zaman pencitraan. Naudzubillahi min. Sing hati-hati. Maka urang sorere wayahna kudu ngajinya supaya bisa misahkeun mana hak mana batil, mana haram mana halal, mana goreng mana halus. Insyaallah lamun urang daek ngaji saeutik gedena ieu hate nu asana poek bakal jadi caang, nu asana bengkung bakal jadi lempeng, nu asana kiruh bakal jadi herang. Alhamdulillah mata wayahna sing dararaek ngaji mujalasatul ulama sing daek campur baur dengan para alimil. Itu lanjut teruskeun. Alhamdulillah duduk dulu ya dina meja meni loba pisan susuguhna yo cai herang aya cauna aya jerukna kopi nama eueuh Gusti sedih amat ya. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Aduh sedih amat ya. Kieu teh nasib peuting ayeuna ye. Palingan peuting mah ngimpi teh buruk sekali. Hampura panitia lain nyiniran eta mah ngabejaan.
waman a'radha sing saha wae jalma narek awewe rek lalaki tua maupun muda a'radha ngabalieur alias malengos an zikri tina zikir eling ka Gusti ngabalieur daripada ayat-ayat Al-Qur mung diatur ku Al-Qur hirupna mawa karep sorang fa inna lahu ma'isyatan dongka maka kehidupan di dunianya urusan di dunianya ku Allah disempitkeun alias dihesekeun naudzu bisnisna hese dagangna hese ngojekna hese nyupirna hese ngajablaina kenai eta mah hesek kunaon Allah buat ngahesekeun urusan orang di dunia netes semplek nincak semplak neangan duit sulit neangan usaha kaitu ka dieu nu mercaya jawaban singkat kulantaran urangna geus mempersulit alias ngahesekeun kana urusan Gusti Allah. Ingat dina suratul Fatihah aya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebagai hamba punya na'budu, Allah mempunyai nasta'in. Artinya lamun Allah hayang nulungan ka urang sarerea, hayang ngaistimewakeun ka urang sarerea, hayang ngalancarkeun kana urusan urang sarerea, pek pelihara yang namanya na'budu ibadah ka Gusti Allah. Bu, ibu, karasa kurang zaman ayeuna Gusti boleh jadi zaman serba canggih, zaman serba modern, zaman serba aya. Tapi kunaon segala urusan asa ku hararese. Bener gak? Ongko pabrik teh balatak di ditu di dia tapi kunaon nyiar duit teh hese nepi kaloba kaum lalaki ngalalangkur bener teu tegeni kunaon rumah sakit loba dokterna loba di ditu jeung di dia tapi kunaon eta panyakit loba nu teu daekeun cager betul tegeni kemudian sekolah di ditu di dia aya memeh SD memeh MI aya PAUD aya TK aya RA lulus SD wajib dituluykeun ka SMP teu boga duit belaan ditentuan ku dana pemerin tapi kunaon akhlak zaman ayeuna asa semakin raruksa betul tegeni baheula nu ngaranna listrik can aya TV can aya HP pun tacan ay baheula nu boga TV baheula paling banter dina jero salemur mung ukur saurang bener teu bari warnana teh hitam putih hurungna ge lain ku listrik da eueuh kunaon cing heuh ku aki gararagahnya aki-aki baheula bisa ngahurungkeun TV kicu sararakti HP can aya TV can listrik can kompor gas oge acan aya tapi segala urusan ku Allah dipermudah alias dilancarkeun buktina dipermudah awewe zaman baheula rek ngalahirkeun teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit betul cukup ngalahirkeun di imah di barengan berang alias paraji alhamdulillah ngalahirkeun orokna normal bari salamet bener teh mangkaning awewe baheula mah ngalahirkeunana lain sakali lain dua kali aya kana 13 kalina ngeureuyeuh ngeunah ongkoh deh kunaon umi sari bangun sedep Allah kirim tah
kunaon baheula can serba aya, HP can aya, listrik can aya, TV can aya, kompor gas can aya, tetapi urusan dipermudah ku Gusti Allah. Baheula mah boleh jadi luarna para roek, ngan hatena jerokna cararaan selalu mengingat Gusti Allah. Kolbukna selalu mengingat Gusti ayeuna masa balikna ibu bapak ya Allah ya Rob prihatin katingalina awewe rek ngalahirkeun teu meunang di imah bener teu lamun teh mah aya we ngalahirkeun di imah pan ngadenge beja mah didenda bener eta teh teu geuning paling deukeut dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit nage berkelas-kelas, kelas 3, kelas 1 bahkan aya kelas VIP bener tak? Dokter spesialis kandungan pun disiapkan alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyawan ternyata lain mempermudah kalakah mempersusah buktina mempersusah teu saeutik alias loba perempuan yang melahirkan di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi. Betul? Begini. Kapaham deh ya? Kunaon alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tetapi lain mempermudah kalakah mempersusah. Mungkin di jerokna eueuh barokah. Kenapa eueuh barokah? Urangna hirup jararaut ti Gusti boleh jadi luar nama cararaan ngan hatena lolong hatena para roek teu mampu ningali Gusti Allah karim. Tampo ka dieu ya pan wing teh menang mayar ya teh deuleu ka dieu ya mun alergi nempo urang teh lanjut teruskan Gusti awewe ngalahirkeun zaman ayeunanya karunya amat tapi kacek Bang Haji Roma Irama mah aya lagu kieu ya tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan meni eueuh nu tepuk tangan euy eta mah kapaksanya lah ayo kurang berpikir tertawa sambil kunaon zaman ayeuna loba jelema poek hatena melupakan Gusti Allah kulantaran jalma zaman kiwari loba teuing mencintai urusan dunia loba teuing mencintai yang namanya jabatan eta nu ngajadikeun poek hate kama qala Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ayat kalimat ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilu alantimasil basirati minka yang menjadikan hati gelap hati penuh dengan kotoran hati poek itu bisa melihat Gusti Allah kulantaran jelema jiwa ragana pikiranana disibukkeun nguruskeun masalah dunia sementara mengabaikan bahkan meninggalkan yang namanya urusan akhirat. Naudzubillahi min. Ibu Pak singareling euy dunia malah mualilanya bener teu ayeuna urang senang bahagia isuk jaganing geto mah geuning papangih jeung penderitaan betul
Ayeuna urang jag-jag waringkas wewek bari jeung panceg ieu panon cekas nempona ceuli jelas keneh ngadengena siapa tahu isuk jaganding geto bakal papanggih jeung gering bener teu geuning. Ayeuna urang hirup kumelendang di alam dunia lelempangan kaitu jeung ka dieu siapa tahu isuk jaganding geto urang bakal papanggih jeung nu ngaranna maot sing areli. Yo Kangjeng Nabi ku Allah diutus ke alam dunia sangka naon sangkan urang sararea bahagia di dunia terutama bahagia jaga di alam akhirat. Ingat walal akhiratu khairun laka minal ampun sudah malam belum ada di daerah penting nah tuh makanya buat belum nyapan itu penting beren jam dalapan yakin beda madhab di dia mah akhirat leuwih alus tinimbang alam dun. Akhirat leuwih alus tinimbang alam dun. Catat akhirat leuwih alus tinimbang alam dun. Yakin? Percaya? Coba sok bareng. Akhirat. Lain ngabangkong. Akhirat leuwih alus tinimbang alam dunia. Sabab di akhirat aya surga. Alhamdulillah di akhirat aya surga. Bantuan mi tempoh ka dia ya. Di akhirat aya surga. Yang kompak di akhirat aya surga. Kanikmatan jaga di jero surga kasep bager luar biasa lobana 88 jumlahna 88 jumlahna di surga mah ibu bapak berbagai macam minuman masing-masing mengalir aya sungai-sungai na teu kudu hese tinggal ngiuk cai kopi aya cai susu aya bajigur aya bandrekna ih di surga mah mengalir masing-masing minuman aya sungai-sungai na alhamdulillah teu kudu hese tinggal nyiuk di dieu mah geuninganan eueuh perih kieu teuing nasib ya. Kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tegening dia emprakan jika nubung hawing menang penderitaan teh aya kituna urang dieu ya pemuda
bahkan minuman yang diharamkan di dunia kayak ning whisky, brandy, martini, Reformation, AO dan EE. Di dunia mah haram, di surga mah menjadi halal bari eueuh efek samping. Alhamdulillah. Ih, luar biasa. Khusus keur kalalaki jaga di jero surga paling setik pamajikanana 70 jumlahna. Alhamdulillah. Ih, eta pamajikan 70. Bah 70 heuy. Hiji pamajikan susuna 2 kali 70 sabaraha eta 140 susu. Matak muasalah jaga di surga khusus keur kalalaki pagaweanana nyusu terus. Ih, pokona mah well. Wow gitu loh. Aduh, di dunia mah hayang boga pamajikan 2 ge hese. Ih, hese riweuh. Sakalina bisa susu lumputan. Ih, lama kelamaan makanya hoan. Bagoy, asbakana tarang, Bang. Gusti aya kituna teh. Oh, deka gara-gara kanyahoan. Jang. Walal akhiratu khairul laka minal akhirat, leuwih alus tinimang alam dunya. Kadek ulah reweuh teuing, ulah sibuk teuing, ulah pusing-pusing teuing mikiran ayeuna hirup di dunya. Geus diatur dijamin ku Gusti. Yang harus kita pikirkan adalah alam akhir. Are ka akhirat iraha atuh kudu maot heula. Bener teu? Are maot rahasia saha? PRT lain, Pak Lurah lain, Pak Ustad lain, cing rahasia saha? Gusti. Umi sabaraha tahun umur? Kan? Sabaraha umur? 17. 15. Manya 15 geus ruksak. Aduh, aya 50? Aya? Leuwih. Oh sabaraha tuh leuwihna? Oh sabaraha leuwihna? Mun hese diajak usaha teh. 65 meureun. Tere. Nya tere genep-genep kitu mi. Umi didoakeun sing sehatnya, sing panjang umur nepi ka kiamah. Amin we nya. Urang manggeus mararaot umi culang cileum sorangan. Main amin wae umi mah. Sing sehat. Jisim kuring 45 tahun. Kajeun teu nanya ge. Uing 45, emak genep 5, kira-kira cek otak urang nu pantes maot ti heula apa nu genep 5 heula apa nu 45 heula? Wah teu beres teu beres ieu mah. Jauh-jauh di onang ngaji di Sukabumi datang ka ieu tempat ngadon didoakeun maot. Majarkeun 45. Nyeri euy. Dasuk banyol ieu. Urang di eta ka Ustad deleka ngadoakeun maotnya majarkeun nu 45 heula cenah. Teu cara kana pangabutuhna ka Ustad teh. Main sedek. Rajaban buludan lupat ka Ustad hayang mangajikeun ngawinkeun nyunatan lupat ka Ustad hayang mangajikeun ka maotan lupat ka Ustad hayang mangurusankeun mayitna bener teu? Ari kalakuan ngadoakeun maot. Sok mi rata-rata ka maotan nu nguruskeun mayit teh Ustad. Nu ngamandian mayit Ustad, nu muntel mayit Ustad, nu nyolatan Ustad, nu ngagotong Ustad. Buah edan Ustad ngagotong. Waduh, semakin malam semakin emosi yang ngaji ya. Balikan deh ka.
nu ngamandian mayit, nu muntel mayit, nu nyolatan, nu dikubur. Dan yakin orang dia Ustad hirup-hirup dikubur. Kita pakai tepuk tangan deh. Kayak gitu nanya, praksa jaga Gusti abdi ya. Segala masalah men seret ka Ustad, kasurupan minta doana ka saha? Ustad deui wah. Budak panas minta doa ka saha? Ngajuru ka saha? Ka bidan ngajuru. Tah hayang teh Ustad nguruskeun ngajuru. Bisa ge henteu. Paling oge maloho kasih mana peguhah hirap. Ih Gusti nu agung. Segala masalah main seret ka Ustad tapi tega ka Ustad ngadoakeun maot. Manjarkeun 45 heula. Ulah kitu euy. Urang 45, mak genep 5 cek otak urang nu pantos maot heula nu genep 5. Hampura madam mah geus heubeul. Wajar we ti heula ge. Hah? Menineng treg ieu nu ngorah heula cenah. Dengekeun masalah kematian eueuh nu nyaho rahasia Gusti. Bener teu? Henteu teh emosi henteu. Amak kok ieu mah ya. Coba sok. Annal mauta laisa lahu sinun ma'lum wala ajalun ma'lum wala maridun ma'lum. Yang namanya kematian tak bisa ditentukan dengan umur, tak bisa ditentukan dengan ajal, tak bisa ditentukan dengan sakit. Rahasia Gusti. Terjadi jaminan umur geus kolot kudu maot pangheulana. Bener teu? Terjadi jaminan jelema gering ripuh kudu maot pangheulana. Bener? Da buktina aya jelema dibere gering ripuhna luar biasa obat eueuh nu asup. Kalawan izin Allah pitulung Allah alhamdulillah maot. Salah gitu. Salah naon? Uing ya nu ngomong nage kepiluan ceramah. Pokokna mah rahasia Gusti ngan sing salalada urang di dunia pasti bakal ngalaman sing areli. Kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan karena maut disebut nage ngasaan. Si bejaan teh kalakaseuri atuh buktina ngasaan dah hirup deui geuningan ngan geus aya di alam bar sing eling lain seuri mikir ieu ieu mah karena maut disebut nage ngasaan. Kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun. Kangaran-ngaran dareun pasti rasanya beda, ngaranna beda rupana ge barareda. Aya cau aya balu aya rangining aya ranginang aya wajib aya gegeplak aya papaes aya kue lapis. Ta eta dahareun nu ngaranna beda nu rasana beda wayahna ku panitia geura asupkeun kana kardus.
Ampura lain nyiniran ngabejaan eta mah. Umi mah genah geus menang berkat geuningan tuh. Maksudna eta dahareun nu ngaranna beda nu rasana beda nu rupana barareda asupkeun kana mulut urang sina liwat ti koro urang sina cicing dina jero beuteung urang diproses sekian lama dina jero beuteung ketika dihejeunkeun di jero WC ternyata jadi seragam alias sarua rupana sarua bauna sarua ngarana ge saru tai aduh punten ya ceramah kana tai-tai ya kumaha atuh alah geus ke makamana bae lempengna huntu dah jorok teuy jorok teu begae nyebut jorok mah konang deui heug teu heug. Ya teh gambaran umi keur hirup boleh jadi urang teh barareda nasib beda pangkatna beda milikna rezekina imahna tempat tinggal pakaiana beda keur hirup betul geus maot maraga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah nu ngaranna perbedaan teh wah kabeh ge jadi sarua. Toh geus maot mah ngaran sama disebutna ge mayit. Betul? Pangkat sama disebutna ge almarhum almarhum. Ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan tilu lapis bari sarua boy atuh naik kana kendaraan sarua pasaran ngaranna pasaran ngaranna apa pasaran hei nu paranti mawa mayit geuning di dieu naon ngaranna randa hah randa maknya randa dipake mawa mayit naon nu bener ngaranna keranda gitu bersapotong-sapotong randa cenah ye tapi cenah randa bieu coba tak ka ustad torek amit-amit teh kan lain nya rata-rata pasaran alias keranda terminal nate di masjid keur maeukeur ka masjid teh hoream katuru katimpuk aya pasaran alias keranda pansiun aya aturan ngagidi ka masjid jam 4 subuh ngadon balik deui sieun ku keranda mata ayeuna makanya nyahuan ibu bapa lamun masjid hayang penuh kudu berjamaah salat eta keranda wayahna ulah sok diteundeun di masjid mun bisa mah pindahkeun ka imah RT setuju aya RT di dieu ieu hampura teh RT teh singkatan eta teh ripuh terus tobat pan RT gara-gara keranda aya di imahna itikaf di masjid teu balik-balik ka imah sieun aya keranda ilmu seueur mikir mi ieu teh bakal kaalaman ku urang mata kade eta nu boga motor ulah gegeleuyeungan engke mah keranda engke mah reueuh ieu mah nu boga mobil ulah sombong ku boga mobilna bener teu nu boga pangkat ulah sombong ku boga pangkatna dah engke mah sarua akhir bari urang bakal naik kendaraan teh keranda bener teu
apalah takiluna teu kapikiran asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan. Gusti rupku padung rupku lemah anak malah nincak dulur malah ngagusur tatangga jeung baraya malah ngagepayan. Tobat ibu lamun orang maut asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal salaki milu moal teu geuning moal bisa jadi salaki ditinggalkeun ku pamajikanana sok buru-buru tahlilan doraka ka salaki suudon make nyebut kawin ulah kitu mi suudon eta teh apa kira salaki teh boga hate gitu gua apa mau nyebut kawin di mana-mana ditinggalkeun maot mah ku pamajikan sok buru-buru tahlilan ngadoakeun dikiran bener teu nah make nyebut kawin gitu engke we kawinna belakangan hijikeun jeung tujuhna aduh Gusti singareling Pak ya bapak-bapak sorangan teu kadenge euy Pak mun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal Pak harta banda dibawa moal pamajikan milu moal geuning moal bisa jadi pamajikan ditinggalkeun ku salakina alah make lipen deui dewadak deui mejeng deui hahaha deui Gusti badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Aduh ampun Gusti apalah takiluna teu kapikiran. Silahkan tertawa tapi sambil berpikir sabab ieu bakal kaalaman ku urang sarere. Betul? Mi? Jam 11. Jam 10. Nah, ari Umi heueuh nya. Meuninya nyiksa teh ka urang. Mi? Jisim kuring carita nakir diuk nya. Tong diomong-omong da eueuh geuningan heueuh. Kopi deui eueuh geus kieu mah moal we meureunan heueuh. Ya mah ieu carita kupingkeun jisim kuring boga santri teh 3 urang baheula keur anyar rumah tangga. Ayeuna mah alhamdulillah aya kana 70na doakeun sing saroleh-solehahnya sing hasil ilmu anu manfaat. Lamun ibu jeung bapa rek ngasupkeun murang kalihna ka pasantren jisim kuring insyaallah gratis. Sare gratis. Ieu mah serius nih. Nu mayar teh dahar we nya. Yo. Boga santri 3 urang waktu harita. Eta 3 santri ku jisim kuring dipanggil seleuneu 3 santri nyamperkeun bari pok teh ngomong, "Kulan. Aya naon? Teu aya angin, teu aya hujan, teu aya SMS, teu aya WhatsApp, ngangkir ka abdi tiluan asa ku panasaran." Calik ya, ulah waka tunyu tanya.
Penasaran kieu kasep bager wayahna maneh anu tiluan menit ayeuna detik ayeuna geura langkahkeun dua sampean ayunkeun dua panangan ka mana geura asup ka hiji tempat anu poek mongkleng butara jeung teu katempo curug-curug acan guha ngaranna sumuhun ngan omat kasep bager ketika asup ka jero guha ulah mawa batre ulah mawa obor jeung di mana-mana geus nepi ka tengah-tengah guha heg teangan batuk saloba-lobana ieu tilu santri dina jero hatena pendapatna barareda nu saurang mah ngagerentos dina hatena ngomong ka jisim kuring dina jero hatena nah eta guru asa kulieur nita asup ka jero guha hiji tempat anu poek ulah mawa batre dititah neangan batu atuh moal ge kapang hida poek matak urang mah formalitas we asup mah asup ngan pelebah mawa batu mah moal kitu lakana nu saurang deui dina kereteg hatena lamun teu mah eta batu katoker katajong kakararek di bawah henteu mah moal nu saurang deui apapun parentah nu jadi guru rek hideung rek beureum rek kaharti rek teu kaharti ku kaula bakal dilaksanakeun singkat kata singkat carita ieu tilu santri asup ka jero guha mawa pendapat anu berbeda pendapat anu berbeda pendapat anu berbeda nu saurang mah ibu bapak ngalangka teh ngalangka asup teh asup ka jero guha eta batu katoker katajong teu dipalire teu daek mawa nu saurang mah asup ka jero guha mung ukur mawa leungeun katuhuna wungkul nu kenca mah lemor teu barang bawa nu saurang deui mah ngelek ngegel ku pirang-pirang batu pesak calana pinuh pesak batu pesak baju pinuh ku pirang-pirang bat pas nepi kana tungtung guha hiji deui ieu tilu santri ngadon pararingsan teu inget di bumi Gusti jisim kuring bingung temange tungtung susah mana daya hingga ningali tilu santri kaluar teh jero guha bet pararingsan harita keneh menekung ka Allah nu magung muntang saraya ka Allah azza wa jalla kunyampu nyemapatkeun jampe pamake asale petet asale menen aki kacepet nini ngahenen ditiupkeun kana embun-embunan tilu santri kalawan izin Allah tilu santri hudang tina pinsana cek eta tilu santri aduh kunaon jang tobat kunaon itu tobat-tobatan hari mana buat pararingsan kitu buat ngaringrangkeun guru aduh rek teu pinsan kumaha geuninganan abdi tiluan papangih jeung penyesalan nya asa nyesal kunaon jang aduh geuninganan batu anu dibawa teh lain batu biasa batu naon inten sareng permata abdi nyuhunkeun izin ka mana kitu hayang balik deui ka jero guha rek naon rek nyokot batu saloba-lobana jang sok sanajan maneh cerik getih utah getih ngocak maratan mega hayang balik deui ka jero guha teu bisa da dibere waktu kursa kali-kalina tungtung nama ieu tilu santri penuh dengan penyesalan nu nyokot loba nyesel kunaon teu leuwih loba nu nyokot saeutik nyesel kunaon teu loba nu teu nyokot sama sakali leuwih nyesel adug-adugan bebeja hayang balik deui ka jero guha teu bisa dibere waktuna kursa kali-kalina ieu teh gambaran keur urang sarerea ibu jeung bapak lamun teh manggeus asup ka jero kubur sok sanajan tempat sempit bari poek mongkleng butara jeung teu katempo curug-curug acan eces jelas caang penyesalan sabab tu hirup di alam dunia
nu loba amal nyesel kunaon teu leuwih loba, nu saeutik amal nyesel kunaon teu loba, nu teu beramal sama sakali leuwih nyesel. Adug-adugan bebeja ka Gusti Allah, robir nyiun Gusti abdi balikeun deui ka alam dunia. Saur Gusti Allah rek naon, la'alli a'malun sholihan fi mataroktu, rek amal Gusti, rek berjamaah Gusti, rek sodakoh Gusti, nu sawaktu baheula di dunia ku abdi ditinggalkeun. Saur Gusti Allah, kangaran-ngaran anjeun geus asup ka jero kubur moal bisa balik deui ka alam dunia. Tong boroning sabulan saminggu moal dibikeun, tong boroning saminggu sapoe moal dibalikeun, tong boroning sapoe sajam semenit sadetik eueuh kesempatan keur anjeun balik deui ka alam dunia. Kanyaah kaula geus dibuktikeun ku ayana diturunkeun Rasulullah sallallahu alaihi tungtung nama jelema nu geus asup ka jero kubur pinanggih jeung penyesal. Kahartos jelas nu jadi pertarosan rek nyesel engke apakah rek nyesel ayeuna? Jawab ku hati anu ikhlas, rek nyesel engke rek nyesel ayeuna? Lamun rek nyesel ayeuna hayu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Geura araritung, geura evaluasi amalan-amalan urang ayeuna samemeh diperhitungkeun jaga di alam akhirat. Pek peureumkeun panon dohir, buka mata hati urang. Araritung amalan-amalan urang ti ayeuna. Persiapkan yang bakal balik ke alam akhirat. Urang teh moal ka mana-mana asal ti Allah aya di muka bumi Allah, akhir baring pasti balik oge bakal ka Gusti. Alam akhirat adalah alam pembalasan, alam dunia adalah tempat ujian. Urang teh diuji ku beunghar, diuji ku pangkat, diuji ku miskin, diuji ku cager, diuji ku gering, adalah ujian. Alam pembalasan yang sebenarnya adalah alam akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang memikirkan hidup setelah bangkit daripada kematian. Muga-muga ieu pertemuan sing barokah, sing manfaat, senantiasa urang istiqomahkeun ku Allah dina ngalaksanakeun ibadah ka anjeunna, sing dikeresakeun mutabaah menghidupkan sunah-sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jisim kuring tangtosna ieu ceramah seueur pisan kahilapan sareng kalepatan, nedak dihapunten anu saageng-agengna, leresna hadza min fadli rabbi, muga-muga sing barokah sing manfaat sadayana sing dikersakeun tiasa ngamalkeunana, amin ya Allah ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.